Iya. Tong budak letik ieu cukup ku 1000 2000. Aya deui lurana kolotan ngalamun bae. Ya kurang ngalamun bae. Hayang kawin. Dikawinkeun wae sia. Eta cangha teh nu kitu ngaranna. Lain kieu sia kurang teh ngalamun bae ku hayang kawin. Sia geus usahakeun teh. Encah, geus saja hayang kawin tolong itu sia mah. Goblok usaha heula tuh. Ulah ka hayang kawin. Eta datang ke imah nanya lagi, aing lain diberi jalan, kadanan beri anak nama, dan dicarekan, nyana ngadoakeun nanti bagus dah, tek paeh ke Pak Haji, wae kate mah aja doa gitu bagus bantu batur, ya eta doa, jadi cangha teh mengenai dagang, modal laletik, aing cangha teh mah, aing boga modal 100.000, dagang naon ieu coba ieu, dagang bari seuri nya nana, yes, cokot cai sumur, bulan, teuneun dihareup. Mare li jaga tina 100.000 jadi 200.000. Hitukna rada diuyahan teh terus dagang ditu gagedean eta cangha teh ngaranna. Ai cepet hate mah boga duit 10 juta atau 100 juta aing dagang naon nya. Dagang endog, cekeun teh atuh besi tabrakan ajur kabeh. Asana rugi cenah cekeun aing ieu. Duh, dagang piring gitu keneh. Kumaha nya si dagang-dagangna. Poe hate tapi nu kos kitu karena ta dagang we hese. Dagang we hese tak bae. Dek kawin ge mani hararese ya poe hate ngaranna. Batur geus kawin deui aya aing. Padahal ieu teh lobaan awewe tapi eta aya lalaki nu puyang neangan dikang goblok. Poe hate tapi nu kos kitu ngaranna. Ai aki-aki kawin deui nyandung. Ai nyana encan deui. Eta teh lain masalah laku teh lakuna poek hate. Poek hate awe ge kitu keneh. Batur geus kawin deui nyana encan keneh poek hatena. Coba lamun cang masalah lalaki hehe. Masalah lalaki hehe tah seuri bae eta ngaranna cang hate. Menang 2 bulan teh bawa ka grogol teh. Wah, bae mah. Tah sahaji lemah nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab. Ku cara kumaha ngahirup-hirup teh? Ku cara tobat ka Gusti Allah, lobakeun maca sholawat malam Senin teh eta atawa salat sunah mutlak, salat hajat sare heula tuh, salat tahajud, maca Quran silakeun nu bagus mah ulah sare ta saeuting eta. Sapoe teh malam Senin mah ulah sare geus pokona mah setel TV nonton bola geus. Tarolo eta goblok. Ingat ka pae aki-aki nonton bola tolol. Masyaallah. Ayana geus bau kuburan malah waktu itu nanaona. Dibebenjokeun ku juri ku setan urang teh maning maca Quran maca sholawat jangan teu nya hopot kitu ge masalahnya ona tambah rupek malah teu mendingan ge malam Senin siap sajadah amparkeun set urangna langsung bebersih cekelan tasbih langsung tungkul udang subuh. Masya Allah. Saya urang gitu naon ngaranna laksanakeun ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum nunggu salat malayana lain lalagan cak Kangjeng Nabi man ahya sahaja lepan ngahirup-hirup tafsiran ayat loba bil amalus sholih di antarana ku amal soleh. Amal soleh maca Quran, maca sholawat, zikir sholat ngan hari sholat rogoibah dilaksanakan ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat ulang bid'ah sama kos gitunya atau ku pepencitan khusus dipencit jam malam bulan Rajab aya di Arab mah di ditu lah kecuali awabin biasa teh teh masalah ngan ngahajakeun sholat rogoib mah ulah bid'ah kos munaya di lembur urang digenggeurkeun ulangan urang mah ulah milu kos itu lantaran aya khusus lamun urang ngaguguru tasawuf guguru thariqah aya khusus salat
malam nisfu saban aya salat khususiyat, malam hiji Rajab aya salat khusus. Ngan eta teh menang dibejakeun ieu keur dongeng bae urang macan datang kadinya ulah milu. Ulah bae geus. Sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat-syariat ngatur kos kitu teh bid'ah ulah. Itu nya. Geus beurangna urang puasa, pentingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puasana pohara jasa ganjaranana. Cek Kanjeng Nabi faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban tawjaba alaihi ridwanallahil akbar. Sajelema nu puasa sapoe bae iman wa ihtisaban percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamistikeun merek ribu ka eta jelema nu puasa. Jadi urang menang karidoan pak ieu urang ngaji ge hayang menang ridho Allah. Salat hayang menang ridho Allah, maca Quran hayang menang ridho Allah. Sebab jelema nu menang ridho Allah surga ka ditu bae. Atuh lamun urang salat bae ge Allah teh ridhoan mah kana neraka. Nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paeh surga eta. Poe eta tah poe Senin puasa Rajab paeh surga. Terus mudah-mudahan bae lah. Ya cenah doakeun bae ku kiai. Ngadoakeun ge ridho. Nah, pada gedena ganjaranana sehingga urang misti menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab. Apa berarti? Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam. Boga karomah jeung kamuliaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulia-muliana. Geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe, malaikat-malaikat geus hese nyipatanana, nyaritakeun anak, nyebutkeun anak mulia. Nah, sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha. Bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah. Itu geus dicaritakeun dipropagandakeun ku Kanjeng Nabi seperti eta, urang masih keneh ngarokok keneh wae poe Salasa tolol eta mah geus. Tolol we pokona mah geus. Geus lamun kapanggih ieu nya ku bapak-bapak aya Ki Haji nutuk ngaji ka dieu poe Salasa ngarokok, sebut aja tolol eta mah. Barang nyanana menyebutkan teu puasa deui. Sia ge tolol deui, atuh urang mah perkumpulan tolol bae kan. Tolol jeung tolol. Ini propagandakeun ku Kanjeng Nabi urang awe kabita. Nu mantap dikitukeun ku Kanjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tak baroon. Mun teu dibejakeun ku situ embung puasa, geus dibejakeun ge henteu. Eta propaganda abeh urang kabita tarada ka nyai-nyayan jijak nya tuh pan kitu. Kitu DP-na cuma 300.000 jam murahnya. Kreditor yang enak. Urang katarik pan eta lantaran asa kahontal. Ieu ge luar biasa ieu. Jadi non kitu ngaranna ganjaranana. Tilu wa man shoma salasata ayyam sajelema nu puasa 3 poe ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wal junun wal jizam wal baras wa min fitnatid dajjal harajas. Sajelema nu puasa Rajab 3 poe bakalna ilengitkeun balai dunia siksa akhirat moal diberi penyakit edan, moal diberi penyakit lepra, moal diberi penyakit lampang, moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal. Berarti butuh gede jasa ganjaran aman, urang mun puasa 3 poe dina bulan Rajab. Senin, Salasa, Rebo, ngaenen karasa jero. Aya bae. Masya Allah.
Ilo, opa, lima, genep. Pohara jasa ganjaran anak. Ketujuh. Kangjeng Nabi wa man shoma sab'ata ayamin. Saja lemah puasa 7 poe. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 poe tak datang ke Minggu. Ye kulikot alaihi sab'atu abwabi jahannam. Lawang jahannam anu 7 dikunci. Yang eta teu bisa atuh, kurang hayang diatup tidak bisa. Misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe kekeh hayang atup ka lawang neraka, cek malaikat tidak ada jalan bagimu. Wah, untuk masuk neraka. Jadi saya tahu ini dikunci atau digembok. Masya Allah, luar biasa. Des menteka bisa keneh bae ku puasa Rajab. Masya Allah. Sama geus pamustungan. Pamustungan. Paman shoma samaniyat ayamin sahaja lamun puasa 8 poe. Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikianna ku widadari. Haji mandi ka dieu. Haji ka dieu. Haji ujang, haji ujang. Ayo ka dieu. Ieu cak widadari geus dibukakeun jang anjeun. Lantaran maneh baheula teu puasa 8 poe kan. Oh, ieu pintu surga nek lewat mana? Lewat mana? Ieu gerbang Citra, ieu gerbang PSD, ieu gerbang Puri. Silakan dek nu mana maneh. Tak urang geus boga kartuna. Asal asup tadi dikeun. Geus kartu Rajab asal dikeun teh ka malaikat Ridwan. Kartu apa itu? Ini kartu Rajab ini mah ya, masuk. Geus sehat deui, Ya Allah ya Rabbi, berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka surga. Bebas. Jadi aya kartu bebas ge di ditu di surga teh tah, aya kartu bebas. Jadi dulu ku ieu meunang asup ka mana bae. Masya Allah, 8 poe doang puasa cuma 8 poe urang asup surga bebas. Masih kena teu hayang kene mah goblok. Ya Allah ya Rabbi, geus kurang kumaha Kangjeng Nabi eta mere jalan ka surga. Wa man shoma asharata ayamin sahaja lemah nu puasa 10 poe bulan Rajab. Lam yas'al minallahi syai'an illa atahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe mun minta moal diengkekeun ge bae langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab, ya Allah ya Rabbi, majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui ge tah haju menang duit teh kajual warung. Hasil maksud tah eta 10 poe pokona barang petang naon bae. Nah, ieu kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teu kapangide jeung bulan Rajab, puasa 10 poe menta ngan mentana geus bae urang mau ulah jelas sakira dunia. Loba ge bakal ditinggalkeun hiji menta dihampura dos eta bae, kadua menta ilmu nu manfaat. Diberi ilmu atuh Allah teh geus ngeunaheun teh lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu. Sebab al ilmu nurun. Ilmu teh cahaya lir teh beda jeung cahaya. Nurullah wa nurullah la yuhda liman asa. Cahaya Allah ilmu moal dibikeun ka jelema nu sok nonton TV bae. Moal dibikeun ka jelema nu sok ngridit. Kiai kamari mah keur teh ngridit. Cerdas barang ngridit pohoan. Pohoan hukula katara jasa. Di wetan, di kulon, di kaler aya kiai nu tata dina cerdas barang ngridit supet hatena. Eta itu nurullah ilmu Allah cabut wae cek Allah teh goblok sia dititipan ilmu pake ngridit. Tolol cek Allah cabut. Cabut deui ku Gusti Allah. Cupet hatena coba ge kiai nu sok ngridit. Cek aing cupet. Cupet bae kajian hukum lagi. Salat teh moal khusuk. Keres teli anjing kajian hukum. Aja lain mula tuh. Eta dicabut cahaya Allah. Cabut naonan cek Allah tuh. Saya ilmu teu make ka ilmu aing. 10 poe moal pati-pati mentah kecuali diberi ku Gusti Allah. Tah, nu hayang nyandung kesempatan.
kesempatan geus asana tas puasa 10 poe urang ngadoa bae unggal peutingna ka Gusti Allah yang nyandung ka 11 poena ujianana ditanya ku pamajikan saya ditanya bae pokona mah ai ka ditu mah nanya naon bae ya Allah ya Rabbi nya wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu ta'ala yunubahu ma taqaddama wa badalahu bisayyiatihi hasanat man zada Allahu ajr puasa 15 poe Allah ngahampurakan suakaweh dosana muga tiheula dosa ampura Gusti Allah digantian dosa nu kagorengan ku kabagusan puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae bersih atuh man zada Allah ajr jelema nu nambahan puasa 16 tambahan deui 17 tambahan deui 18 tambahan deui ngan nu bagus nama puasa Rajab mah 27 oe ulah datang ka sabulan beusi tasabbuh saliru jeung bulan Ramadan jadi 27 poe mundet leuwih lewat ke 31 32 atau terus ka ditu nyambung ke bulan Ramadan oh masalah sambungkeun di Rajab puasa bulan Syawal geus leutik awak itu Rajab coba puasa jadi kuru bulan jadi lebaran teh kuru tapi bukti dah puasa orang mah lain tambah kuru timbang memeh puasa aya 50 bulan awal aya 60 lantaran bonteng suripan terus saya alabatan naon istiqomah jasa terus segala rupa itu udah mau puasa teh kok gitu jangan pindah ada harta tadi na berang jadi peti malah tadi 2 kali jadi 3 tilok biaya tuh puasa mah diaya-aya Allah masalah ya penting orang niat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu sebab memang orang mau puasa na puasa kitu puasa syariat tep kitu Kanjeng Nabi wa man shalla sabi awal isnin jelema puasa 27 min Rajab di bulan Rajab naima kutiba lahu syiamu sittina syahran ditulis kaeta jelema boga ganjaran puasa 60 bulan genep 10 bulan lamun sataun teh aya 12 bulan lari berarti sabar tahun dan genep 10 bagi 12 berapa 5 tahunan jadi urang puasa 27 poe bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahun ya Allah ya pohara jasanya iyalah orang babarengan puasa Senin orang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah malam Seninna terus jeung malam-malam biasana terus orang ramekeun ibadah ka Gusti menta ridona terutama berangna urang puasa geus cek ulah mah aki-aki mah ya aki-aki nomor 50 genep 10 lihat kuari gara sapuan kamar sengitan terus amparkeun sajadah geus tasbih siapkeun bebeja ka pamajikan ieu kitu ieu Pak Bapak mah ieu sebulan Rajab ulah diganggu nya deuk puasa geus pokona mah segala naon deuk ditinggalkeun deuk puasa jadi geus asal subuh ieu sudah keluar ieu keluar zohor asup deui keluar asana menang 27 poe berubah kulitnya putih alabatan potok lagi negeri aja nah itu nu bagus mah kok gitu ai geus kolot malah lelempangan jauh nu daek hayang kanu geuli satu sanu daek omo tuh gablek duit mah sanu daek atuh geus mending sadar diri bae babaturan geus ulah jeung parawan ulah jeung rangda ulah jeung manusia mendingan ge ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala geus menang 27 poe puasa ngadoa ka Allah Gusti mun kira-kira ieu abdi geus bersih jasa dosa geus mendingan paehan bae atuh Gusti geus teu kuat hirup di dunia kunaon emang hutang pada jasa malaikat kok gitu teman
Orang puasa kayak nyilibur. Ya Allah, ya Rabbi itunya. Jadi gede jasa ganjaran puasa di bulan Rajab. Tekadkan di jero hati. Yakinkan ngadam inu keyakinan. Abdi Gusti saat tos terang ganjaran-ganjaran ibadah puasa di bulan Rajab ternyata gede jasa lewat pengajian asli ti Kangjeng Nabi. Abdi percaya ka Kangjeng Nabi, abdi bade puasa sakumaha nu dijelaskeun dina pengajian 27 poin kitu tekad tuh kiai cenah hayang-hayangan kerja berat panaudi mah di pabrik manggut teu kudu 27 bae tuh abdi mah boro-boro 20 cenah kiai nyupir abdi maka Surabaya ka mana alah 15 poe boro-boro 15 atuh abdi mah Gusti ya aduh ngaranna ge ngawarung ieu ka pasar teh jeung sajaman 7 poe boro-boro 7 Gusti atuh jalain teh hayang jeung lain teh nyaongan kondisina di imah ge lamun teh mah henteu digawe atuh pikobahan nawar keneh tilu ge boro-boro Gusti lain teh hayang jeung lain teh kuat ngan ieu kumaha situasi lain teh hayang Gusti puasa teh sapoe ge jahe teh gasa nyelangkeun jang sampai gantung abah wah kitu teh bisa sapoe-sapoe acan budak saumur hirup dibere kanikmatan sehat diberi jag-jag, diberi jang dahar ngingin. Masya Allah, kuat sampai puasan kamalingan. Kamalingan, asamkan di jeratet 27. Ai praktek barang murid nama, ya murid puasa barang melek kiai di lembur. Si kiai itu puasa aja. Bang kiai sih, bulan Rajab itu puasa, ustad itu puasa. Ulah nuturkan ustad. Tahu Ustaz kredit kajian gua kau situ bangsa. Ulah sama Ustaz tinggal Ustaz Ustaz gitu puasa namanya aing puasa ulah gitu. Aing malain Ustaz puasa, Ustaz gitu puasa berarti hebatan aing kajian gua kumaha gitu. Nang udah haji ngahina ka Ustaz. Ustaz tidak puasa. Ulah gitu. Di situ kajian. Cek bae urang-urang nyana-nyana. Masya Allah diceritakan tiki sauban dan nahugola tiki sauban kuna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam kaulah babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dongeng sahabat babarengan teh jeung Kangjeng dongeng tabiin babarengan teh jeung sahabat hararanetkeun dongeng atba tabiin babarengan teh jeung tabiin anu bakal terus babarengan eta teh di dunia tepi ke akhirat. Di zaman Syekh Abdul Qadir memeureun babarengan teh jeung Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala khulafaur rasyidin kitu kan. Kamari ieu di zaman gitu. Syekh Maulana Hasanuddin babarengan jeung Syekh Maulana Hasanuddin. Kitu banyak terus eta teh babaturan gitu bakal terus datang ke akhirat. Jadi orang teh babaturan teh jeung camat, jeung lurah, jeung bupati. Oh masalah. Di dunia mah di akhirat mah bermasalah. Masalah kiai we nya babarengan jeung bupati. Teu bagus atuh kiai kos kitu. Kiai mengadoakeun ka bupati, mudah-mudahan bupati gubernur bisa ngalaksanakeun tugasna kalawan sajujur-jujurna jeung saadil-adilna. Doakeun lantaran eta pamimpin urang haju ulah menta buru tina doa lego ngalusan aduh karanta ngadoakeun tuh berarti aja naon ngajual doa tolol tak kiai goblok sama kiai kos kitu kita ditolol-tolol ya tetep bae ka ditu deui Masya Allah doakeun tengah peuting urang Masya Allah ieu nagara mun nu mimpin RT lurah camat betapa bahaya
Mundur presidenan pikumahaeun Gusti, alhamdulillah aya nu daraek jadi pemimpin. Abdi ngadoa ka Gusti, mudah-mudahan para pemimpin dibere jujur, lurus, adil seadil-adilna sehingga bisa mimpin bangsa jeung negara kalawan sakumaha mistina. Bisa doa tengah beuting ka Gusti Allah. Ieu mah tilok tah kajen kukumaha ge nu sok dibere duit mah. Tilok aja kain tilok. Aya ge ngadoa Allah. Lamun dihadiran. Geus teu kudu make bahasa Arab, ngadoana ge bahasa urang bae, beuti teu kaartieun kan ku bupati ku gubernur. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin. Provinsi urang, amin. Masa beres bae. Ipis amat. Jual doa. Nyawa yang ke kiai nanti. Mana ya dongeng. Jadi lain orang ekstrim ke pemerintah, lain. Orang mah teu boga ijazah sapira, kata di daga masan. Dina boga nage ijazah, datang ke SMA baheula lah dipaksakeun nyogok saeutik bae. Geus teu bener, teu kudu babarengan jeung nyana jeung nyana dewe. Ngan lain haju urang ekstrim tetep doakeun. Tuh Allah Maha Uning. Mantar kakula mah pejabat balager bae. Ngan teu mada duit. Balagi sebab bulan sok doakeun nyambung. Saya tidak pejabat anu teu bager kakula aja bager kan. Bener sebab kula ngadoa nyambung yang doa-doana. Ngan lamun diundang ka ditu embung beusi dibere duit. Sakitu dong faktorna anu mantap embung diundang ka pendopo beusi dibere duit. Tah duit eta teh ngakalangan ngeunah salat. Sakitu doang kula pernah dibere aju salat teu husu. Emang kata diri teh husu ieu. Kisauban babarengan jeung Kangjeng Nabi. Cak kisauban pamararna di makbaratin. Lewat ka kuburan. Fawaqafa alaihi salatu wassalam. Kangjeng Nabi cicing bepas kuburan teh. Lain sacicing-cicingna fabaka bukan syadidan. Nangis Kangjeng Nabi Cirambai. Masya Allah. Geus beres nangis Kangjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kangjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan. Beres faqultu lahu. Cek kuring ka Kangjeng Rasul, "Ya Rasulullah, lima bakaita ya Rasulullah?" Kunaon nangis Kangjeng Rasul? Abdi mah teu hayang ceurik kunaon. Kok Gusti mah ceurik? Faqala saur Kangjeng ya soban haula'i yu'azzabuna fi kuburihim. Ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa. Masyaallah. Apalin Kangjeng Nabi? Boro-boro gede. Saagung Kangjeng Nabi. Waliullah ge anu dibukakeun hijab mah dikasapkeun ku Gusti Allah apa? Komo atuh ieu mah junjunan. Cek Kangjeng Nabi ya soban haula yu'azzabuna fi kuburihim ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa, deuk kumaha teu ceurikna. Numansa kuring terus wada'u filahum ngadoakeun ka Gusti Allah yang ahli kubur supaya diringankeun. Akhirna faqaballahu anhum al-azab. Alhamdulillah ku doa kuring diringankeun siksana kan mantap kuring terus eureun ceurikna lantaran alhamdulillah doa dijabah ku Allah reda siksana. Suma qala alaihi salatu wassalam taur Kangjeng ya Sauban ya law shama haula'i yawman min Rajab wa man nama minhu lailatan ma uzibu fi qulubihim fi kuburihim. Lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae wa man nama minhu lailatan teu sare sapeuting bae di jero bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma uzibu fi kuburihim wajib ariksa ieu jelema. Petakan puasa Rajab, petakan dia mun puasa sapoe, bulan Rajab, pentingna sapoe, bae teu sare, ieu moal datang ka disiksa popoharaan kieu. Ya Allah. Faqultu cek kuring ya Rasulullah, asamu yaumin wa qiyamu lailatin minhu yaumu azabal qabri.
ai kitu puasa sapoe jeung teu saresa peuting eta bisa ngahalangan siksa kubur. Saur Kanjeng ya sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat nu geus putus ka kaula jadi nabi. Ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu lailatan min rajab yuridu bihi wajhallah illa kataballahu lahu ibadatan sanati shoma naharha wa qama layaliha. Sahabai jelema muslim lalaki atawa awewe puasa sapoe beuting teu sare sapoe atau qiyamul lail sare sakedeuk terus salat teh saputing datang ka subuh di bulan Rajab yuridu bihi wajhallah ngaharepkeun hayang ridho Allah teu pati-pati kos kitu kecuali Allah nuliskeun ka eta jelema nu boga amal seperti eta dituliskeun ibadah sarake sarua jeung ibadah sataun shoma naharha wa qama layaliha nu sataun eta teh beurangna pake puasa peutingna pake tahajud bae tak puasa sapoe doang bulan Rajab peutingna sapeuting doang pake ibadah ka Gusti Allah eta sarua jeung sataun beurangna puasa peutingna tahajud bae. Geus bae macam urang mah malaman pertama bae lah. Malaman pertama poe Senin tah peutingna udah sare ibadah ka Gusti Allah, beurangna puasa ka dituna geus teu kudu puasa teu kudu tahajud. Sebab geus sarua jeung satauneun. Bejakeun ka Gusti tah abdi geus tah beurang sapoe tadi puasa, peuting tadi untuk sare geus abdi mah ka ditu mah puasa-puasa sudah. Ieu sataun ieu tah cukup ku sapoe. Cek malaikat tolong teh budak. Ya keur garitakeun gedena ganjaran. Jadi komo lamun dua peuting, komo mun tilu peuting, cacakan sapoe ge sakitu. Nah ieulah urang percayakeun, yakinkeun saucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang